Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa di rencangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Nya Lindung Kagelung. Ieu dongeng karangan Teh Aila Kansa. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ducungna ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, cag urang tunda heula kaayaan Neng Sarah anu rek gawe di kota Bandung. Ayeuna urang caturkeun deui Jang Aji anu keur aya di kota Bandung. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, warung nasi Bu Ai anu jadi tempat manehna nitipkeun diri. Geus aya sataunna Jang Aji digawe di warung Bu Ai jeung Pak Aca. Pasakanana anu ngeunah jeung pelayana anu kaseptur someah dareh deh ngajadikeun warung Bu Ai tara lawong satiap jam-jam istirahatna karyawan pabrik. Jang Aji anu boga sifat lungguh timpuh jeung amis budi mata kataji saha wae istri anu ningali. Kaasup En Marliah. Marliah hiji randang ora umur 24 tahun. Boga anak hiji karek umur 10 bulan. Manehna diserahkeun ku salakina, alatan salakina salingkuh boga deui pamajikan, sabat manehna keur kakandungan. Ti sakitu lobana awewe anu mikaresep. Marliah salah sahijina awewe anu naksir ka Jang Aji. Malahan mah Marliah sok ngahaja datang pang isukna. Sangkan bisa nyalse sarapan bari melongkeun Jang Aji anu keur ejongjon digawe. Aya rasa panasaran dina hatena Marliah naha Jang Aji beut hese di deuketanana. Padahal manehna geus satekah pola sangkan narik perhatian Jang Aji. Tapi Jang Aji ngan saukur maledogkeun imut lamun Marliah ngajak ngobrol. Sabari manggut Jang Aji ngan saukur sok ngajawab, "Punten cenah dikantun heula nuju sibuk." Ukur kecap eta anu sok kadenge ku Marliah tina bibirna Jang Aji. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, saperti poe harita Marliah datang sajam saacana jam asup digawe. Marliah langsung muru ka Bu Ai anu keur tatahar nyiapkeun daganganana. "Ibu, Ajina tos dongkap teu acan." Bu Ai imut bari ngajawab, "Deuh, kangennya mani dongkap pang enjingna. Aya ituh di pawon, biasa we nguprek nuju popolah. Sina dipayun atuh Bu damelna. Abdi kangen sakantenan salamkeun atuh, wartoskeun abdi naksir kitu ahihi." "Nya engke atuh, urang sauran heula." Geus kitu mah koloyong Bu Ai ka dapur.
kasampak Jang Aji jeung Pak Aca keur nguprek popolah nyiapkeun menu jang engke makan siang. Ujang, ieu aya salam ti anu biasa. Jang Aji ngareret bari mesem. Saha bu anu biasa teh? Tembalna bari imut. Itu aya Nyiranda teh anu hideung manis, anu harita dicaritakeun ka Ujang. Apaan keukeuh naksir ka Ujang. Tuh ayeuna oge keur nungguan di hareup. Anjeun ka itu geura tepungan. Arunya nungguan ti tadi. Apaan abdi ge nuju repot atuh bu? Nyakeun wae eta mah dituluykeun ku ibu. Jigwe Ujang mah ka hareup baturan heula Neng Marliah ngobrol. Nya jug sakedeung mah kaditu. Ngobrol naon atuh bu? Lah ararisin. Nah make isin sagala pira oge ngan ukur ngobrol. Da moal aya nu ngageureuh-geureuh pada lengoh ieu. Sok-sok kaitu panggihan heula. Karunya tita tadi nungguan wae. Mangga atuh bu, abdi kepayun heula walon Jang Aji bari ngoloyong ka hareup. Wilujeng enjing Aji, cek Marliah bari maledogkeun imut. Enjing tembal Jang Aji mangut bari mesem. Hoyong dipangdambalkeun teh manis. Mangga teh mangga, tembal Jang Aji bari terus ngoloyong rek nyieun teh manis. Tekung selila norojol deui bari nanggeuy teh manis. Sok ditunda dina meja hareupeun Marliah. Tiasa ngobrol sakedap Oh mangga. Upami gaduh nomor HP atawa henteu? Henteu nomorna, henteu HP-na teteh. Jawab Jang Aji bari mesem. Oh, dupi asalina ti mana kitu? Upami asli mah ti Garut teh leuwih goong. Oh, sakedapan mah Marliah mikir kudu nanya naon deui sangkan obrolanana rada manjang. Dupi tos gaduh istri atanapi bebene? Kantos gaduh istri, bebene oge tos gaduh. Mitra-mitra pemirtub dongeng mangguru, deg cenah karasa asa aya anu nonjok kana dadana Marliah. Sakedapan manehna ngahuleng tapi teu lila epok deui nyarita. Tapi teu sawios pan pami abdi hoyong caket sareng tanya Marliah. Pikirna kajen teuing da ari bebene mah cantang tu jadi jodona buat teuing manehna anu bakal ngajodo ka Jang Aji. Atuh mangga teu sawios teh, walon Jang Aji bari mesem. Punten teh, abdi masih seueur pidameleun di kantun heula nya. Cek Jang Aji bari cengkat tuluy ngaleos ningalkeun Marliah. Engke sonten abdi ameng ka buminya. Jang Aji ukur ngalieuk, ungeuk kituna teh sabari mesem. Duh, bagja temen sigana lamun kuring bisa menangkeun hatena Aji. Bener-bener lelaki idaman, nya ganteng, nya sopan, soleh, lungguh deui menipa jauh we jeung Mangguru Ruswana mantan kuring, nya oces, nya porenges, cunihai beuki nyandung pika sebeleun lah. Itu gerentesna hate Marliah noraweco. Ye cager, nah jadi mamawa manggurunya. Geus kitu mah jung Marliah nangtung tuluy nyamperkeun ka Bu Ai anu keur ngaladangan. Sabari mayar urut sarapan pok Marliah ngomong rada diharewoskeun kana ceuli Bu Ai. Ibu, engke sonten abdi amengan ka bumi ibunya. Atuh mangga Neng, tembal Bu Ai bari imut. Ibu, naha Aji teu gaduheun HP. Cobi atuh sina meser Bu, supados abdi gampil nyaketanana. Nya, heg engke ku ibu urang piwarang meser, tos dijurung-jurung ti harita oge. Ngan pokna gaduh HP oge percuma, da bebenena oge teu gaduheun HP. Bade ngahubungan ka saha saurna teh? Upami bebedana orang mana Bu? Duka di mana nyaeta teu acan aya laratanana. Oh, kitunya Bu. Ngadenge kitu, Marliah asa boga kasempetan pikeun terus ngadeuketan ka Jang Aji.
pikeun menangkeun hatena. Sanggeus babayar mah terus Marliah pamitan asup ka jero gerbang pabrik tempat manehna digawe. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, pas sore seperti biasa Jang Aji geus sagedang dan motor Supra X pamere Pak Aca geus ngagerung manaskeun mesin. Rek ngidar deui Ujang, tanya Bu Ai. Mohon Bu. Apaan rek aya Neng Marliah ka dieu ayeuna teh? Payunan we ku Ibu, wartoskeun abdina aya pamengan kitu. Palon Jang Aji sabari kalacak naik kana motor, tuluy dipajukeun lalaunan. Karek oge nepi kana tungtung pagar imah, reg hareupeun aya motor metik ngarandeg. Jerut hiji wanoja turun, laju muka helm, belenyeh imut. Bade ka mana, A? Teteh, bade ka payun aya peryogi. Sakan tenan atuh, abdi ge bade ka payun, pami ngiring ngawagal henteu. Sok we atuh ajak Ujang, ame aya batur ngobrol di jalan. Cek Bu Ai Mairan, anu ti tadi nyerangkeun dina teras imahna. Oh, mangga atuh naik, tembal Jang Aji, bari rada ngisedkeun diukna. Asik, garentes hate Marliah, hatena asa bungah-bungangang. Bisa paduduaan jeung jajaka impianana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, geuleyeung motor maju lalaunan. Saperti biasa Jang Aji muter-muter kota Bandung. Sakur tempat diliwatan tapi jirim Neng Sarah. Anu sadila ieu diteangan masih can aya kelemengna. Saja jalan Jang Aji jempe, malahan mah asa teu sadar yen di tukang aya wanoja anu nangkep bari pinuh ku kabunga. Jang Aji ngagebeg suara Marliah ngagerewahkeun lamunanana. Kulan. Nah teu nyarios. Teu nanaon teh, walon Jang Aji. Bade ka mana sih? Kita dengan muter-muter teu puguh tujuan. Teteh hoyongna ka mana? Dah ari abdi mah teu aya tujuan, mung hoyong muter-muter we, tembal Jang Aji. Nya abdi mah kumaha aa wae, kumaha dicandakna. Nya atos atuh urang ka masjid heula yu, urang netepan magrib, tos netepan mah urang uih deui, jawab Jang Aji. Oh, nya mangga atuh ngiringan, tembal Marliah. Bari rada handeueul, kita tadi muter-muter ari tungtungna ngan ukur asup ka masjid. Pikirna asaku eueuh gawe rek ka masjid oge kudu kukurilingan heula, padahal geus we rek ngadon salat mah di gigireun imah oge aya masjid mah.
Cag heula nya hei. Insyaallah sanes waktos ieu dongeng urang teraskeun deui. Sakitu anu kapihatur, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag mios.